Sampurasun tepang deui di channel Berkah Segara. Mangga wilujeng ngabandungan carios pedang wasiat bagian anu salajengna. Wilujeng ngabandungan mugia janten pangguberahmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi mang di baraya-baraya ke Sunda di mana we ayana atuh mang di baris naratas bagian anu ka-25 dina lajenganana carita si Kancil dipake dulan karangan Keriksa. Sakumaha anu kantos di Bandungan dina bagian muka 24 na Padaran Mang Didik kabegatuan jeung Mang samadarikeun kaayaan alam isuk-isuk di wewengkon daerah Bandung, khususna atuh ka Bapak Rohmad harita napangan babaturanana nyatana Juragan Onong anu harita tos paharip-harip punya tah kumaha atuh lajenganana ieu carita langkung paus nama mangga urang sami-sami Bandungan pusadayana mangsa alam isuk-isuk di daerah Bandung. Sakumaha biasana dina malang mangsa alam isuk-isuk di daerah Bandung khususna rame kuno rupa-rupaning tutumpakan balawiri mobil-mobil walana mapaesan kayaan alam di jalan harita geus puguh atuh dokar delman sado meuli pabulis anu kula-kulit tingrigi diiga tu memanggul karung bari jeung satengah lumpat. Beda deui kaayaan kitu teh jeung di bumina Juragan Onong. Estuning mun ayem tentrem teu ganeng teu asa riweuh. Ngan barang kadatangan ku Bapak Rohmad daek teu daek Juragan Onong kakecretan kasusahna Bapak Rohmad. Lantaran naon? Lantaran Pak Rohmad harita teh rek minjem duit cenah ka Juragan Onong. Sakedapan mah Juragan Onong teh ngauleng sanggeus ngadenge dongengna Pak Rohmad kitu kieu ke Juragan Onong sabaraha aya atuh peryoge artos teh upami tiasa mah 300.000 Juragan. Aduh, Gan Onong ngarenjag satakar kebok. Duit di mana atuh sakitu badagna? Sajong-jongan mah Juragan Onong teh ngahulang. Tade malan. Pok deui Bapak Rohmad harita. Ieu Gan, upami kitu mah abdi moal ngulayaban teuing. Ngaraos jongjon akang ulah cangcaya deui. Dadina teu kabayarna oge supamina teh mah ku abdi teu kabayar mangga teh teuing perusahaan abdi canak we. Ku akang sawios artos bate kedah sakaligus asal aya we unggah sasih kanggo nyumponan si bangsa teh tah kitu Kang. Duit sakitu teh lain saeutik. Nah atuh ayi make jeung sanggupan harita teh berarti di mana mayarna
Juragan Onong kalah nganahan-nahan milumang musingkeun. Ngabelaan nyawa abdi kamu. Ingat keneh we ka kulawarga, nya upami abdi geus teu anak di pamajikan maah jeun teuing di ala nyawa we. Cek Pak Rohman kawas nu pasrah sumerah. Aduh, yang Rohman yang mana geus atuh ari kitu mah kieu nya. Ku akang ditulungan heula tapi moal bisa gede-gede ya. Mawa we salawe 1000 mah. Ieu ge duit gede. Menang kampah kumpul sababaraha bulan ieu teh. Cek Juragan Onong. Da memang duit sakitu teh pangajian keneh mangsa harita mah. Nuhun sakitu ge Kang abdi teu nampi. Nya kaum dangu. Gancangna ieu carita Juragan Onong ngojengkan heula muruk ka tengah imah. Terus keluar deui teh bari mawa duit bro dibikeun ka Parohman. Najan harita kaayaan ekonomi can lancar, tapi pikeun para pengusaha mah kawas Parohman jeung Juragan Onong bisa keneh neundeun duit rada badag. Naon sababna? Lantaran dina ngajalankeun usahana sok gawe babarengan jeung menak-menak bangsa Walanda. Teh kitu Mariu arang langka nu bisa maju. Nya satuluina atuh Parohman teh amitan bari jeung nganuhun pisan ngaduhunkeun pisan meh sabaraha kali. Tidak awahin ku bunga sabab geus meunang duit keur nutupan wiwirang. Keun cenah urusan hutang mah engke we ditukang. Nu penting mah wiwirang heula katutup pangabutuh kacumponan. Lalampahan atuh Parohman tadi catur lida di jalan sadatangna atuh ka tokona geus nyampak tukang beca cereng dibayar sakumaha anu geus ditangtukeun teh. Malah tuluy disewa deui muru ka hotel Mitra. Sanggeus tepi atuh ka tempat cereng mayar rekening hotel dilunasan sekaligus. Sanggeus kitu mah kakara mulang muru ka imah. Kasampak titiiseun alias haroong. Munikeun ka jempling aya bi ucit anu keur ngepel puguh we Parohman teh meningara kaca katena poh karita. Be, kamana? Barudak. Apaan di rumah sakit, Agan? Oh, nya kade. Di imahnya uring rek nyusul ka rumah sakit. Jeung deui mun aya semah bejakeun keur ka Jakarta we kitu. Mangga, Agan. Bapak Rohman keluar di imahna. Muruk ka jalan megat bemo anu kasuka jadi. Tius indit tekung silila geus tepi kan bijug-jug langsung muruk ka jero. Neangan anakna tetela rada hese da teu jahut imana-manana. Ngan sanggeus tatanya kaditu kadi magok teh kapanggih. Kasampak teh anakna geus ngalempreh dina ranjang ditungguan ku indungna. Tah geunangan datang. Kumaha ieu teh apana cik atuh bet asa kabina-bina teuing. Tas di mana meuning ngampleng. Nah geus poho ka imah. Ujug-ujug ngomong kitu weh bojona teh. Kawas anu teu sabar yen harita aya di rumah sakit. Atawa di tempat umum jaba loba anu gering deui. Nah, kawas lain kolot wae atuh. Deui urusan eta mah era ku batur aeh cek Parohman buncelik. Ambek nenusi ke pamajikan kitu teu di mana. Oh, ari geus kumaha lamun geus kieu tenang. Tenang. Daya nu urusanan. Ulah sok nambahan masalah atuh hirup teh matak tambah riweuh. Ari anakna anu gering colohok we dan jokolot napa cental teh. Ila atuh teu kuatin ngadenge beureun reupeureuh bari jeung ngarahu. Anakna anu geus umur 16 tahun geus ngarti kana persoalan di sanghareupan ku kolot-kolotna. Puguh we kelah nambahan berat kana kasakitna. Ngan untung kasapih ku datangna juru rawat anu harita deuk mariksa anak Parohman jeb anu siri tempas jempe. Duanana seleuneu ngadeuketan ka anakna anu rek dipariksa.
Sabadana papariksaan Bapak Rohman nanyakeun rupa-rupating katerangan ngeunaan anakna. Nya menang katerangan yen anakna teh teu berat ada kasakit nama. Ngan umpama teu meunang perhatian ti kolotna bisa jadi berat pikeun saheulaanan. Anakna kudu dirawat di rumah sakit supaya ganjang kanyahoan upamana teh mah aya nanaon. Duh nuhun atuh. Titip we heula ceuk Pak Rohmad harita. Sanggeus rengse Bapak Rohmad balik deui ka imah. Pamajikanana oge milu anakna mah kapaksa ditinggalkeun sosoranganan. Mercayakeun sapinuhna ka juru rawat. Di jalan teh kacatur sadatangna ka imah keur pasiarongkah. Silih salahkeun silih cokrelan tuding silih tuding teu aya nu daek nelehan. Ngomong patarik-tarik silih huwalkeun kasalahan sewang-sewangan. Atuh bi ucrit meni ngagoak. Embung ngadengekeunana ge. Oh, nah. Sapu nyere terus sasapu di buruan ngajauhan anu keur perang. Tah mana wae atuh apa teh, ha? Sengsanyana kamari kukuring disusul tah ka toko. Tapi eueuh ditanyakeun kanu digawe eueuh. Anu nyahun eueuh pisan. Kamana atuh? Da kudu puguh. Nah teu ingat ka anak jeung majikan. Nah kawas nu kakara bae atuh apan Bapak teh usaha pikeun nyumponan pangabutuh kulawarga. Dah dikira ka mana kitu? Bapak teh tos nempungan bandar hoe rek ngayakeun kerjasama supaya usaha urang leuwih lancar. Ngabat ka mana wae pikiran teh atuh. Ulah sok mikiran Bapak teu pikiran mah kayaan di imah we. Kewajiban awewe mah pikeun ngurus rumah tangga, pikeun nguruskeun anak. Urusan usaha mah bagian Bapak. Cek Pak Rohman atuh ngomong bari papeta. Nah kurang kumaha atuh kuring? Pamajikanana muncereng. Namakeun nanyakeun pikir kusorangan. Nah bener naon-naon anu geus dijalankeun ku anjeun teh. Nah bener mun salaki init milu init. Nah wajar salaki usaha ari ieu luas leos luis. Nah dikira teh nyaho Bapak teh. Bapak teh boga panon, boga ceuli. Oh, cemburu nih ye. Ngeunah we ngomong teh. Pamajikanana jebi bari jeung ngadilak. Teriuk-riuk diomongan teh kelakah ngalawan. Liwat di cemburu deuleu, curiga Bapak mah. Ceuk Pak Rohman harita naik amarah. Panon molotot CR beureum. Geus stop heula, tepi ka dieu. Ayeuna kuring rek ngagiliran ngadakwa dikamanakeun mobil. Jawab. Pamajikanana nanya bari buncelik. Nulak cangke munikeun ka centang. Tah ieu nu jadi masalah teh. Pangna Bapak balik elat mobil mogok. Ayeuna di bengkel keneh. Ceuk Pak Rohman ngajawab nerikat kawas nu geus sadia ti tadina. Tapi jero jantung mah ngageter. Ratu tutunggulan. Sieun katohyan ku pamajikan. Matakna lo ngabejaan atuh. Ngabejaan kumaha ieu teh. Mogok di tengah perjalanan anu jauh kantu ka dieu. Bapak ge nepikeun ka sare dina jok tepi ka subuh. Isuk-isuk kakara bisa init. Itu oge maksa. Truk anu ngaliwat sina ngagugusul mobil. Dibawa ka bengkel. Jadi elat rek ngabejaan teh. Jeung deui di luar kota telepon hese. Adenge ucapan ti Pak Rohman kitu. Dasar laki loba ekolna. Jepe pamajikanna teh jempe. Tapi ai amarah mah di jero. Encan lalar jigana teh. Deta we beungeutna anger geuneuh. Panon jale leos ka dapur gurang gedu celok celuk. Tapi ucerit tuluy nama atuh teh kumaha ngan Bapak Rohman diuk dina kursi satengah meubeutkeun maneh. Leng ngalamun mikiran pika hareupeunana. Nah kumaha lamun balad si Lastri datang ka imah mangkana geus janji arek nagih unggal bulan. Aduh cilaka aing. Kumaha carana ieu laporkeun bae kitu ka polisi atawa kumaha hanya menjadi bingung aing. Pak Rohman ngarames buukna. Tuluy atuh cengkat bus ka kamar Fitri ngeubeutkeun maneh kana kasur. Pikeun saheulaanan mah Bapak Rohman bisa mepende pamajikanana.
Dina mangsa nanyakeun mobil deui dibejakeun yen mobil teh ruksakna berat. Butuh modal rada gede mangkaning duit teu boga, kapaksa mobil ditunda heula di bengkel cenah. Tapi kat boga modal. Ka hotel geus beres, ka tukang beca kabayar, biaya rumah sakit beres, ngan hutang ka juragan Onong matak singgah. Jaba mobil can puguh benang deui, da geus dirawatan ku baladisim moher teh atawa lastri. Ti sapra katipu teh Bapak Rohmad teu tenang hirupna teh. Beurang puting ditutur-tutur ku kabingung, diudag-udag ku kasusah, dikukuntit ku kasedih, dipake hariwang teh pamajikanana anu rewel, nu hese diajak babadamianna. Malahan makalah merangan embung sile eledan, lekader hayang si dilalapkeun. Bapak Rohmad teu wani terus terang, lantaran naon sieun teh da rumasa geus ngajalankeun serong ti pamajikan. Kasubri para wargi cag tunda heula sakedeung, tangtu kahareup kasampeur deui kaayaan rumah tangga Pak Rohmad. Ayeuna urang kocapkeun deui kaayaan si Jamring sabatur-batur. Mangsa alam terus nyarele, dikarasa hitungan mangsa geus jajag sabulan ti saprak Pak Rohmad katipu. Si Jamring sabatur-batur atuh ngadadak jadi hartawan. Deta we unggal poe eueuh deui anu dipigawe iwa ti poya-poya jeung pelesiran. Dahar di restoran, beli pakaian anu aralus meh unggal sore lalajo, ngawur-ngawur duit di tempat pelacuran, tempat permainan, atuh najan heueuh boga duit sakarung oge. Kalakuan kitu mah moal matak manfaat. Nya nu akhirna duit menang meres ti Pak Rohmad teh beak ledis teu aya nu nyesa. Dumasar kana hal eta, gegedugna nu katelah si Jamring harita po ngomong, "Dok, baru gakeun duit euy." Cek si Jamring dina hiji poe kitu nate beri jeung melenyun udud. Rokok bungkusna da geus teu boga deui eta mah. "Beak, Kang." "Beak." "Lain oge beak. Penting eleh ongko di urang aja tas si Guno ngaduna raja lici, Kang." Cek si Peci dinyambungnya runcung ke kecapan si Somed. Hatena ngageremet dan ngaduna eleh. "Ulah kegeleneng di dieu sia goblok. Eleh menang mah biasa, ayeuna mah yulah. Urang usaha deui, lain boga cokoteun." Cek si Jamring harita teh. Bari jeung neuteub ka si Somed, ateus pok si Somed. "Boga di Bapak Rohmad teh bila ada dicokotna nya ari ayeuna geus teu boga duit mah ayeuna ge kudu dicokot kangan hanya kas supaya adil yo. Urang ngabring tiluan." "Yah, siap teh, Kang." Si Jamring atuh jeung balad-baladna tatan-tatan. Disalin baju di poho atau mau pakarang bisi butuh kerenying kahkeun atawa nyingsienan Pak Rohmad cenah. Sanggeus kabilang tarap tibra we miang. Leumpang tiluan muruk ka jalan gede. Kungsi geus tepi lar aya bemo celak tarumpak bemo ngajugjug ka imahna Bapak Rohmad. Kawan tu deukeut atuh atawa mobil bemo na dancang teu kacatur lila di jalanna. Urang kocapkeun geus tepi weh. Si Jamring jeung batur-batur nalimpang mapai-mapai trotoar gok atuh kahareupeun. Hiji imah reg tiluanana eureun. Si Somed musiwal ngodok saku baju, bari jeung ngabijiekeun kertas sacuir. Ari eusina tulisan ngeunaan alamat Bapak Rohmad. "Bener imana ieu Med?" Bener, Kang." "Bener. Sok saha nu rek ti heula asup?" Cek si Soman. Nah, bat pahiri-hiri sok pang kolotna lah ti heula. "Uing mah budak keneh. Pan neuri we." Cek si Peci harita.
Anu kitu budak keneh. Anu jagotan geus tare bodas budak kenehnya. Hayam geus ya. Cek si Somed yang serikeun ka si Peci. Gadeng mah geus mentok loba sampaguyon. Ayo, urang ka jero eun aing tieula. Cek si Jamring bari jeung singkil. Ulah mukakeun panto pager keblus ti luanana asup ka jero. Serong kana teras terus uluk salam torojor aya si Bibi keluar pok harita. Maneka saha Aden? Ai Parohmad aya Bi. Cek si Jamring bari neuteum. Oh aya alasan mah sumping teh urang wartoskon. Si Bibi ngaleos ka lawang dapur. Terus bebeja kadudunganana yen di hareup aya semah. Puguh Parohmad meuni ngacengkok. Reuas jeung bingung. Nah kumaha nyang hareupanana? Sanggeus mikir pok atuh ngaharewos ka si Bibi. Aduh, bedakeun ka semah. Kuring mah eueuh kitu. Lem atuh harita bi ucrit jadi ngahuleng. Manehna bingung lantaran tadi geus nyebutkeun aya. Tapi teu wani bahak da kadunungan koloyong katepas gok tepung jeung semah nu tadi langsung harta si Ibi. Teu aya Bapak Rohmad mah. Atuh puguh si Jamring meuni kakarotan amarah. Asa diheureuikeun ku si Ibi. Cung nangtung nulak cangkeng bari jeung panon melotot. Rek ngaheureyan ka aing sia teh, awas ya. Cek si Jamring bari jeung ngeupeulkeun pereupna. Atuh puguh bi ucrit teh meuni ngadeg-deg ngagibrig. Tuur nyerot cod leumpang ge meuni ngaleper. Asa urang juragan teu aya. Bi ucrit gugup. Anu bener sia nyungur. Aya teu eueuh ha. Si Jamring nyentak. Sumohon saur juragan teu aya. Ari ceuk sia aya atawa eueuh. Awas ya, lamun ngabohong ka aing dipodaran ku aing. Cek si Jamring beuk diambek. Asa dia lecek meureun ku pantaran bi ucrit. Atuh disentak itu mah menit disirikna ngajedang bi ucrit teh. Beungeut sapapok maksakeun ngomong. Aya. Bedakeun kadudungan sia kaluar kitu, lamun henteu ieu imah rek didoro ku aing. Ngadenge kitu mah bi ucrit meuni gugup. Tekung sinembalan heula terus asup deui atuh ka jero imah. Kasampak teh Bapak Rohmad keur ngahuleng bangun bingung kudu aku tilu. Ari sabab urusan jeung pamajikanna can rengsek. Soal mobil jadi sababiah kana datangna pacogregan. Meh unggal poe jadi omongan. Papasehaan ari ayeuna jebul si Jamring anu geus tangtu bakal nagih. Juragan, upami juragan teh kaluar nepangan tamu, ieu bumi bade diuruk saunanya. Keun urang teh pungan. Cek Parohmad harita kalah deet. Sieun diongkoh terus nyampeurkeun ka tepas berai panto engap. Teh kudu ditita asup si Jamring jeung baladna langsung arasup. Gukbek dari dina kursi. Si Somed nangtung bari jeung taki-taki panon muralang ka Parohmad. Ari Parohmad gugup. Leungeun katarang ngaleper beungeutna sepak. Tapi negar-negar maneh pok harita. Hampura aja, sugan teh lain aranjeun. Kuring datang lain rek ngagarong ye, lain arek nagih tapi rek ngudag jagi nyokot duit sakurangna. Mana ayeuna? Awas lamun teu bukti, ieu Rusia harek dibocorkeun, rek dibejakeun ka pamajikan anjeun. Cek si Somed bari jeung nulak cangkeng. Teu daek diuk si Somed mah. Si Jamring cicing, tapi matana gular-gilar galak nakaranan. Ngadenge kitu pas Rohmad harita, uring ngarti. Ke sabar heula. Pak Rohmad cengkat bus ka kamarna. Ngalalap radalila, oreng si mana horeng keur mikir kumaha carana, kumaha aturanana bisa beres roes, ulah matak kapapanjangan. Brai atuh manggih akal Pak Rohmad teh. Terus mukakeun lomari gorehel aya duit 100 karek menang nyokot tigan onong teh. Menang injeum eta teh anu kadua kalina. Leungeun Pak Rohmad ngalepar hate teh pararuguh. Dampa suku ge asa nincak asan teh. Gap duit dicekel leng ngahuleng mikir.
bikeun entong. Tapi ras atuh kana kasalahanna kasalamatan kulawarga. Ras ke anakna anu karek sagir, tungtungan nekat duit dibawa ka tepas. Pok harita. Ieu duit geus saya dikeun ti kamari keneh. Sabab kuring oge sadar kana janji pas ini. Tapi ieu duit can nyukupan kana naon rupa anu dipenta ku anjeun. Tapi kuring janji bulan hareup rek bayar deui. Dan omat ulah nagih ka dieu, ka ditu we ka toko ya. Ceuk Pak Rohmat beri sok mikeun duit sarajut ka si Somed. Ku si Somed ditampanan bari jeung pok harita. Duit ditarima ku kula. Tapi awas ulah loba omong ka sasaha. Komo lamun seueur dilaporkan wajib. Imah jadi diduruk. Ulah warga dipodaran ku aing kabeh. Moal. Ceuk Pak Rohmat bari jeung leungeunna kekepehan. Kalawang teu amitan acan leos tiluan teh arindit bari jeung mawa duit sarajut di Pak Rohmat. Sadengkeun Bapak Rohman sorangan ngajajanteng di lawang. Panon mureleng kana tonggong anu tiluan, hatena bingung bumi alam ge asa tungkep. Les nu tiluan teh katenjo. Sabab kahalangan ku pager jeung kakayon imah sejen. Keur kitu aya nu nepak kana tak-tak tuguh atuh mending ngarenjag riwas. Ret ka tukang anabreh pamajikanana nu nepak teh. Ngaruwas teuing atuh. Saha anu tadi teh? Rek naon papelotot kitu? Ceuk pamajikanana harita beri mencrong. Sorot panon ngandung kecurigaan anu pohara pisan. Nu tadi lain sasaha. Manehna teh calohoe anu maksa minta komisi. Ubaba teh can dibere lantaran barangna can datang ceuk ente. Ceuk Pak Rohmat api-api tenang. Padahal mahatena tagiwur jeung riwas. Nah, aya calo teu sopan teuing. Ulah sok ngabebenyokeun teuing atuh. Da kuring teh lain budak leutik. Coba terangkeun sok anu sajujurna. Nah, saha maranehna teh nu sabenerna? Sok. Lebah dieu Pak Rohmat teh pungkem. Sama sakali teu daekeun nerangkeun. Kelaka tuluy ngaleos ninggalkeun pamajikanana. Atuh bojona keheuleun ngiclik nuturkeun bari jeung norostos ngomong. Ngawoweleh ka salakina ngan puguh we atuh. Bapak Rohmat teh jadi amekeun asa dikantegan hate, asa ditampahan kasusah hau karita. Bagus! Jeme! Awewe banyahono sieun dahar make we. Teu kudu piblueun kana urusan lalaki. Hah! Ceuk Pak Rohmat harita berjeum melotot kituna teh. Rengha pamajikanana narik napas jero. Terus atuh kontoyong guru ka kamarna. Teu ngomong deui. Nya di harita kaayaan teh beuki harengheng bae. Lantaran naon? Persoalan anu kahiji ge can rengse ayeuna deur ditambah kudu kadua. Atuh beuki mata kawer we pikiranana. Kasubri para wargi, urang cokot ringkesna mangsa alam. Waktu tegis kaselang deui sabulan. Kaayaan rumah tanggana Bapak Rohmat beuki awut-awutan. Teu bisa pisan direngsekeun secara damai. Naon sababna lantaran duanana keukeuh puteukeuh nyarekal pamadegan sewang-sewangan. Anu aya kalah silih salahkeun, silih walkeun, silih temleuhkeun. Nya kocapnin ieu carita dina hiji poe pabubeurang harita teh. Kota Bandung hirup deui, balawiri tutumpakan mata ngantegan lalampahan. Sadengkeun atuh di hiji imah anu keur goyang, maksud goyang teh pangeusina nyatana Pak Rohmat. Biasa we nungguan anu digawe. Kira-kira wanci pecat sawon kurutak anu datang tiluan tayalian iwati si Pecis jeung si Jambring harita daratan kadinya jeung baladna rek nagih janji udag carita Bapak Rohmat. Si Jambring jeung baladna henteu datang ka imah ayeuna mah
tapi ka toko. Rek naraon datang ka dia tuh, cek Parohmad nanya kawas anu linglung. Atau punggu si Jamring amok karita. Umay deh. Kaima ulah ka dia ulah umay deh. Sahanud ta ka dia apa danjeun. Nya heuk ari kami ulah ka dieu mah datang ka dieu mah, tapi arek datang kaima anjeun ayeuna pisan. Rek dibejakeun ka pamajikan anjeun segala rupa dosa jeung kasalahan anjeun. Cek si Jamring langsung nyambungkeun paneunggel. Sabab ngan ku eta kasieun Parohmad teh. Ulah. Desi ka dieu. Alah di imah mah duh rujad. Sok dariuk. Aya naon atuh? Parohmad leuleuy deui hatena. Sieun ongkoh geek diuk dina bangku, tapi nu tiluan teu deuk diuk. Tingaleje ge nulak cangkeng omo tami somed, nembongkeun perah balati satengah nyingsieunnan supaya Parohmad teu loba omong we lain. Mana duit ya tuh? Cek si Jamring harita. Aduh naon ieu? Hampura kuring can menang duit. Minta tempo 2 poe we lah, jawabna Parohmad. Anu memang can bogaeun duit. Teu kudu loba omong. Tinggal pilih mending mere duit, mending bebeja ka pamajikan. Lang atuh Parohmad ngahulang. Hatena mah cengkel tapi amok nyedak tenaga midak da teu mampu pikeun ngalawan. Tungtungna pok atuh harita Parohmad teh ngomong deui. Ari itu cara nama. Minta tempo 2 atau 3 jam atuh. Bisi aranjeun teu percaya dogohan di dieu, kuring arek ikhtiar heula. Begitu hade, tapi kapaksa pukul arek dieu kawaya. Bisi anjeun hianat lapor ka wajib. Moal. Bener. Sumpah moal lapor. Ulah percaya. Tapi awas, lamun buntutna ka dieu mawawa wajib. Ieu toko dituruh ku aing. Jeung da deui, pagawe nu aya di dieu arek diponaran kabeh. Cing percaya. Moal lapor. Rek neangan duit pangna kaluar. Jing. Sanggeus kitu mah Bapak Rohmad teu bisa ngajar kumaha. Kapaksa daek teu daek indit rek nyiar heula duit. Maksudna nyiar teh rek unjam ijem sugan jeung sugan aya keneh anu percaya. Ari si Jamring sabatur-batur ngadagoan we di tokona Parohmad bari jeung toleh siaga bisi aya anu wajib datang. Ari pagawena Bapak Rohmad caroloho ngarasa kaget. Habet aya semah asa bedang-bedang teuing. Galak pikasieun atuh teu jong-jong di garawena teh kelakah kitu rampang reumpeng loba kasieun jeung kapaur. Malah mangsa cekap waktu cukup can para pamirsa. Ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana insyaallah dina bagian anu ka 20 genepna urang sami-sami bandungan di jeda mangsa tur acara anu sarua. Hatur nuhun loh kumaha pi perhatosanana lujeng kantun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.